Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika tapi kakarage nyogrog beungeutna geus disampakeun manten leungeun Buntung moal gejrot kana dadana. Atuh teu loba deui pamolah ngan sakoteapnaker sarja terus we ngalakukeun gerakan saperti jimpo bebengkang nangkarak bari teu usik deui ukur kadenge gegerunganana we ngabarengan napasna nu renghap-renghapan teu beda we tinu sahoseun. Duy kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ret Andri ka Adria anu keur patutunggalan jeung Wigena teu hariwang lantaran tetela Adria aya di pihak anu ngadesek terus-terusan atau Wigena gawena teh nganakisan we panarajang bari undur-unduran sumanggetna geus paeh sama sakali. Keur mah nyata-nyata manehna teh katitih pangarti kaungkulan pangabisa ku Adria teh katurug-turug ping-pingna nu ngewag tapak congo bedog Adria geus lain caturkeuneun deui nyerina oge hatena kacida ngarasa kagetna. Dumeh Adria teh ayeuna mah pangabisana tetela aya di saluhureun manehanana. Geus karuhan teu matak pikariwangeun. Andi ngoloyong nyampeurkeun Mang Darso anu keur nangtung deukeut Mang Kusir. Pokoke manehna nanya teu tinggal ti rengkuhna. Dupi bapak teh bade angkat ka mana kitu? Bade ka Nagara Tengah. Wangsul ti kadungora bapak teh ujang. Mang Darso nembalanana oge teu tinggal ti hormat. Sanajan bener ka budak ngora, tapi da puguh tetela ieu teh nu geus nyalametkeun ka manehanana. Anu tingkat pangabisana geus kanyahoan sakitu hebatna. Nah atuh ngeungi teuing Pak. Saena we abdi ngaliwat ka palih dieu. Nu mah ujang. Bapak teh kajongjonan teuing di kadungora. Ari teu maksakeun wangsul. Puguh seueur deui ka prayogian. Nya sareng melang we deui karorompok. Mung saena we kabujeng aya ujang. Bapak teh nya langkung-langkung nganuhunkeun. Kumaha nya pimaleseunana ujang. Mang Darso beak-beak nya tumarima. Eta mah kedah paos dicarios. Atuda memang sekedahna jalma mah tulung tinulungan kanu nuju mendakan kararepet. Pohon tu kabur sia Wigena. Ngadadak kadenge Adria nganggorowok. Ari direrete bener we. Wigena nu keur padugdegan keneh jeung Adria
Tetela mangpret ngagorobas kanu bala lantaran geus ngarasa kadeseh bosena. Teu mahi nandingan nu jadi lawan. Jimpo atuh jeung Sarja anu waktu Andi keur ngobrol jeung Mang Darso. Maranehanana kakara ting kulisik eling tina kapayahanana. Mireungeuh jagona jicir teh. Terus we ting karorejat hudang anu satuluyna milu aub ngagunakeun lengkah 1000. Kitu we atuh eta mah Pak. Berujung kantun. Mangga we bade teras mulih mah. Manawi kapayuna tiasa tepang deui. Andi bari ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman ka Mang Darso. Nya kitu deui ka Mang Kusir. Ke atuh Jang. Bapak teh acan paosnya. Sasangem ngeberehkeun katumariman hate. Sareng teu acan terang jenengan. Sawios Pak, sangem abdi oge teu kedah dicarioskeun deui eta mah. Margi tos kawajiban abdi. Andi bari terus malik rek nyampeurkeun Adria. Oh eta atuh jenengan Ujang saha teh ya? Aduh hapunten Pak. Waktos ieu mah ulah wakapalai uninga. Cekap we. Abdi teh nu ngageugeuh ditutugan. Wilujeng kantun. Andi teu mirosea deui ka Mang Darso, direlat gajeleng we kanu bala kencaeun jalan. Dituturkeun ku Adria anu ngagentak luncat. Satuluyna ting kareles teu kadenge deui sorana. Lantaran harita Andi jeung Adria ngambah susukan garing anu brasna ka pasir tempat matuhna. Bet mata kelok. Datang teu kanyawan kurunyungna. Ini teu puguh ka manolosna. Wah boah Kang. Mang Darso bari ngareret ka Mang Kusir. Bulu pundukna ngadadak carengkat. Sumuhun geuning eta nyibatkeun hate ngageugeuh di tutugan. Sarua deui. Mang Kusir oge geus mimiti ting puriding. Tapi dah sidik jalma seperti urang Kang. Ngan leungeun kencana buntung lebah pigeulangna. Tapi tahu wasena bener-bener jago ieu mah. Mang Darso bari ngareret ka palebah ngerelesna Andi. Sumuh jeung aso. Leres ieu mah jago tutugan. Ya pantes we upami disebat si buntung jago tutugan teh. Mang Kusir ngaheueuhan. Wah, akang masuk lawora ari teueun teh. Kumaha mun karengeun? Mang Darso ngagebes. Santeuna mun jalma disebut-sebut cacarna sok ngarasa teu ngeunah. Ayo anggur mah. Urang teruskeun rumahku bisi penting teuing datang ka lembur. Mangga atuh Jang. Mang Kusir jadi ngarasa reuas oge ari ras ku caritaanana tadi. Memang bener kurang wiwaha. Teu ngalobakeun dia omong. Kak bae kana kadari kuda saterusna ngarekuh nanjak bari nungtun kuda. Mang Darso atuh babarengan gigireunana. Panonna teu oleh rarateret ngenca ngatuhu bisi aya naon-naon deui nu rek ngaganggu. Mangka-mangka keur nanjak teh kenca katuheun jalan estuning paroek ku tatangkalan. Lolobana mah tangkal kawung ting jelegjeg sapanjang jalan. Mangkaning ceuk kapercayaan sabagian jelema nu gugontuhon mah cenah tangkal kawung teh sok dieusi ku dedemit. Mikir kadinya teu wudu punduk Mang Darso teh make ngawid-wid kanel. Kapangaruhan ku pikiranana nu lain-lain. Ari heg teh dihubungkeun jeung kaayaan Andi. Atuh sanajan ditegar-tegar oge keukeuh we matak nambahan kukurayeun pinuh kasieun.
Ganja dangu sadayana paribasa omongan jelema mah harusna alah batan goong. Memang teu salah saeutik oge. Lantaran lamun urang nabeuh goong di lebah tutugan. Paling-paling tembus nasora ngan ukur semet leles. Tapi caritaan nu ditabeuh ku Mang Darso jeung ku Mang Kusir tina perkara kajadian waktu manehna aya nu ngarampok tea di lebah tutugan. Harusna teh estuning ka mana mendi. Cucew tatalepa pabeja-beja. Nepi ka dina waktu anu ngan sakedeung pisan geus narekam ka anggangna. Yen tutugan teh ayeuna mah aya nu ngageugeuh. Lantaran Mang Darso teh ku teu nyaho tea ngaranna kanu geus nulunganana. Cukup ku disebutkeun hiji jago nu leungeunna buntung. Antukna saperti nu geus diucapkeun ku Mang Kusir. Jadi weh katalahna balarea mah anu mayungan Mang Darso teh disebutna si buntung jago tutugan. Ngaran ngalageuna meureun sarta ngageleser kadengena kana ceuli. Pikeun utanyahoan ka Andi mah nya mata kaget we nu aya. Uteukna pinuh ku pananya nu teu kapanggih pijawabeunana. Saha si buntung jago tutugan teh nu sabenerna. Tapi nu nyarahoeun mah sarta nu wawuheun geus tag we panyangkana. Masalah deui nu dimaksud teh nyaeta Andi. Geus komo pikeun urang Cipancar mah atawa urang Panenjoan. Nu katampana ku karna lain deui matak ngentabna. Barang ngadenge nu jadi musuhna disebut-sebut si buntung jago tutugan. Eueur mah memang manehanana teh masih keneh ngarasa panasaran ku wasena Andi. Sakitu tanpa daksa teh make bisa ngaragrageun manehanana. Malah nepi ka ngagolok-gokna ngutahkeun getih katurug-turug deui. Wegeuna nu diparentah ngabegal ditutugan nepi ka teu hasil. Malah balikna teh bari jeung mawa tatu deui dina pingpingna. Gara-gara Andi nu jadi musuhna. Kasurung ku rasa kapanasaranana. Karena nginditkeun deui wigeuna anu tatuna geus cager. Pikeun ngadatangan tutugan. Sarta sakali ieu mah bari dibarengan ku Ki Jantra komplit jeung anak-anak buahna. Anu tayalian pikeun ngahadang nu lalar liwat. Anu kabeh dieunakeunana mah jadi rada haneuteun. Samet magrib teh masih keneh aya nu lampreng. Eukeur mah ngarasa aman. Lantaran mun aya naon-naon teh tangtu bakal ditulungan ku si buntung. Turug-turug deui loba nu ngarasa panasaran hayang papanggih jeung Andi. Atuh cenah kudu bantrok jeung Andi teu naon. Sina sakalian we diparenan. Mana jeung marentahkeun Ki Jantra oge nyaeta bisi kabeneran papanggih jeung Andi. Ngahaja nitah ka Ki Jantra, henteu nitah ka Bahrowi. Lantaran pamikirna karna bisa jadi Andi teh rada bogaheun ka Ki Jantra mah. Piraku make luas ikhlas nandasa ka bapana nu jadi kabogoh. Kulantaran kitu supaya gampang pikeun wigeunna ngadodoho ti bongohna. Atuh ka Ki Jantra karna teh kacida ipat-ipatanana. Mun bisa mah Andi teh kudu ditipu. Nah sebutkeun we yen pangna datang teh sanyana mah dijurung ku Nyi Tarsia pikeun yang Andi. Atuh dina geus balangahna mah kari bagian wigeunna sarta anak buahna nu bakal nyampurnakeun. Serauk narepi ka tutugan, jojol manggih we sasaran, aya wahon mogok, rek kagarutkeun. Anu pinuh ku muatan. Keur diaromean we ku supir katut kenekna. Mun keur waktu ti heula-heula mah wahon mogok dipalbah dinya teh geus tangtu we. Kenekna bakal ngabalecet kaleles pikeun menta bantuan kapal polisi. Tapi harita mah supir jeung kenek teh jongjon we ngarukei ting arukei lantaran ku geus manggih beja tea nu ngageugeuh di dinya teh mun aya naon-naon sok nulungan. Ongkoh deh nyebarna beja teh biasana sok dileleuwihan. Sajeungka jadi sadeupa pangaruh biwir nyiru rombengeun beureun. Eta we nu ngeunaan Andi oge majarkeun teh bisa ngaleungit
mun datang atawa inditna teh tara kanyahoan. Tapi barang julung jeleng wigenna Ki Jandra katut sabaturna laluncatan ka jalan bari ngalabar bedog lain deui ki supir jeung kenekna rariwasteunana. Supir nu harita keur ciongogok dina spakbor nepi ka ti jengkang kahanap sarta sirahna ngabeletuk kana korah jalan. Lantaran datangna nutug. Kenek atuh nu keur ngajengjen nangtung teu jauh ngadadak ngedeprek sarta radiator ngawer-wer bocor. Rupana bae kateundeutkeun. Cereng babah nu boga barang nu harita keur ngalengut we dina jok mobil da manehna mah teu turun. Lain deui ti buburanjatna. Sirahna nu belenang herang teh ngageduk neungar kana kaca. Untung we teu peupeus. Saterusna prat-pret-prot bari walah wah weuleuh weuh kawas nu gundam. Rejeki nomplok ya, menang barang, menang uang, jaba, menang hulu butak belenang herang. Wegana ngagak-gak bari nyampeurkeun. Ada ampun, ampun, tuang bangsa. Oe minta ilup. Si babah ngayak-yak ampun-ampunan. Lain deui sabeerna mireungeuh wigenna ngamangkeun bedogna. Hah? Naon sia? Nyebut bangsa sia ka aing. Wigenna marongos. Oh, bukan bangsa. Tuang lampo. Si babah beuki kasima. Gasna dihanap kalah beuki ngadurut-dut. Waduh sia. Kalah ngawalu. Kadia sia turun, makanya nyebut rampok ka aing. Hayang dipeprek teh hulu sia teh nu butakna. Weugeuna bari ngejat sarta bari mencet irungna. Ampun, jangan. Wetak oe, jangan liganggu. Turun atuh sia, pasarahkeun duit sia ka aing. Weugeuna ayeuna mah nyampeurkeun deui lantaran bau gas geus beak. Dan tak parah deui, kakwe leungeun si babah teh ditewak. Budurug-durug we digusur. Bogoh we. Ana gijeret teh, rag-ragna diuk. Beteungna nu burayu teh ngadadak melendung kawas beuteung bangkong kedot. Oh, halo, Allah, pelut, oh, itu, halo. Si babah muringis bari ngarampa bujurna. Tacan deuleu. Aduh. Bor sia nu bitu mah geuning. Weugeuna luncat ka tukang, ayeuna mah leuwih ti tadi. Nyingkahan pibalaieun. Mun kajejek teh wah, pasti ramiping dina dampal suku. Kanca dangu, Andi katut Adria nu memang ti tadi ge geus ngadedempes bari nyerangkeun nu keur ukay-ukay ngomean mobil. Barang breh mireungeuh nu laluncatan sarta nu saterusna ngakeyak si babah. Dan tak parah deui, duarana ting jorelat muru ka jalan bari mesat pakarangna. Mun Adria mah ngagunakeun bedogna, Andi mah ngagunakeun siku-siku. Teu gampang deuleu. Rek ngarampok ditutugan mah. Sanghareupan heuleh kaula nu ngageugeuh ditutugan. Andi ngajorelat nyamberkeun siku-sikuna ka wigeuna. Kebeneran. Ayo kepung batur-batur. Cacak na badana, tuman. Wigeuna bari luncat ka gigir dibarengan ku nyabetkeun bedogna. Bogoh we, pikeun Ki Jantra mah lain deui gempeurna. Rek ngayakeun tipu daya teh. Galagatna kaya kieu mah moal bisa. Sejongjongan mah manehna kalah ka ngajengjan we. Anorok kaya, Adria nyeureudeg bari ngahembatkeun bedogna. Untung we manehna awas, rikat ngagilak. Hiu, males narajang. Adria luncat nyabetkeun bedogna bari ngabelesurkeun jurusna. Tapi Ki Jantra rikat ngagilirkeun badana bari ngahembatkeun bedogna kana jurus musuh anu rek ngahanca dadana. Adria ngalegot narik leungeunna bari nyabetkeun bedogna dipake nakis. Mantukna dua bedog teh terong terang diadu sarta bari ngaluarkeun seuneu ngaburicak. Ayo, tong bere ampun batur-batur. Cacak gue kadinya, awakna moal sabara ieu pangawasana. Piragan engge jelema buntung.
Wigena nyorowok. Ngagedekeun hate batur-baturna, sedeng manehna sorangan bari nyabetkeun bedogna ngencang atuhu. Alah, ulah kakalah kabacot wigena. Mana si Wahrowi jeung si Jaka? Ayo, teng-tengkeun sakalian deuleu. Andi badanna ngolebat, laples we dina gerakan londok malih warni. Disusul ku bedog nu trong-terangna bedog diaradu pada baturna. Kocak deui. Soal Sarkawi lantaran huluna katodel ku tungtung bedogna Jimpo. Wah, disusul ku Dulmanan pigeulangna kakadek ku Jumanta. Atuh, pikeun Wigena mah lain deui mata kagetna. Jelema hiji dikarepuk, tapi ari anu tinggal rowak kalah ka baturna sorangan. Nya teu heran. Lantaran andina mah geus leupas tina kepungan. Saterusna manehna ngajorelat katukangan Wigena dina gerakan pangalmuih belentrang. Mulu musuhna dibere hadiah congo siku-siku. Wigena ngagero bari ngagentak malih ka tukang. Yuk, cerot. Gadona dipapag ku leungeun buntung kontan. Wigena ngagoak deui bari ngagedebut ngabebengkang. Meh we, sirahna kasabet ku bedogna Sarja. Geus kitu, bersat. Trang. Siku-siku ngahancap bedog-bedog menjadi lawan. Dina gerakan cacar bolang. Yuk, cerot. Aduh. Jumanta nupang sisina belah kenca. Gadona beunang dihakan ku leungeun buntung. Jorelat, trang, sret. Sanggeus ditakis bedogna. Beteung-beteung Sarja jeung Jimpo beunang dibeset ku tungtung siku-siku. Disusul ku Sora nu ting koceak sarta blag-blugna dua badan ngajungkal bari baloboran getih. Ayo maju. Saha deui nu hoyong modar. Ani bari susumbar. Tapi tatela saurang oge taya nu wanian deui maju. Geus bubar katawuran malah. Wigena geus nyingkah maksakeun ngarayap. Jumanta keur dipayang ku Dulmanan jeung ku Sarkawi. Jimpo jeung Sarja keur kakarayapan bari nyeklan beteungna. Sanajan bener teu budal badil peujitna. Tapi raheutna tapak siku-siku teh manik nyarekekeh. Sedengkeun Ki Jantra keur jojoh keneh patutunggalan jeung Adria. Tapi barang mireung batur-baturna kabeh teu mangapulya ka Andi. Manehna ngagentak luncat ka sisi nyamperkeun Wigena anu keur rumanggieung. Atos we paya. Andi ngagero barang kabireungeun Adria kawas-kawas nurek terus ngudag. Ngarasa teu tega lamun Ki Jantra kudu ngalakonan cilaka. Bakuna mah ngaragangan nyitar sia. Nu matak barang kabehanana luslas kanu bala. Rek baralik bari teu mawa hasil. Ku Andi tadi antep we teu diganggu deui. Aman ayeuna mah bah. Geun. Aya nu ngaganggu deui mah tangtu kukuring moal diantep. Andi bari ngajorelat kanu poek dituturkeun ku Adria. Nanti dulu, sudahlah, nanti dulu. Si babah teh ngagorowok. Bakuna mah tacan nganuhunkeun sarta aya maksudna rek meresen. Tapi lapur, Andi katut Adria geus ngareles manten. Padahal mah ngan ukur nguliweun we ka tukangan dapuran awi. Moal waka jauh, bisi nu jarahat daratang deui. Geus kitu mah prak we atuh supir jeung kenek teh nuluykeun ngomean mobilna. Teu lilaan geus sarta teu ngalobakeun di pamolah. Gerung we mesinna dihirupkeun. Kleser maju teu sirikna ngarayap nyorang tanjakan leuweung tiis anu sakitu netek sarta ngempladna. Sajorning nyetir teh ki supir mah bari ungas-ingus lantaran karasa aya nu huak-hiak ngadupakan liang irung. Gempeur deui bae. Di ditu di dieu pinuh ku beja jeung carita. Si Buntung jago tutugan jadi obrolan balarea. Di aralem di paruji geus jadi sabibir hiji. Ngeunaan paribasa eka adidasa nama. Hiji hade 10 ngaran. Jalma nu hade mah sok rea kasebutna. Komo deui ayeuna mah. Da ditabeh ku babah urang Garut. Bakating ku beak-beak nyepan narima sasatna salamet sagala-galana.
dina ngebrehkeun pamuji teh teu eulem-eulem. Malah barijeng ditambahan dipapantes malah rekewes. Disusurup malah payus. Cenah bisa jadi eta teh bangsa lelembut. Lantaran kahebatanana moal aya tandingna. Oge geus nulungan mah terus we ngaleungit. Ulah boro-boro bisa brona rek barang bere pikeun pamulang tarima. Rek nyarita nganuhunkeun oge teu kaburu lantaran geus ngiles manten. Kukituna sakur nu warawuheun mah sarta sakur nu nyahueun. Yen si buntung jago tutugan teh. Nu tayarian ti Andi nu dibantu ku Adria. Jojo nyalampeurkeun manggihan ka Cipancar. Aki Surdi ngajakeun datang. Pamardakanya kitu keneh. Mad Tasim ti Kadungora malah Ki Jatma, Bopeng, Kemed, Halimi teu tinggaleun. Rabul ninggalkeun lembur. Nu akhirna Mad Rasim, Kemed sarta Bopeng tiluanana pada samiuk. Yen rek ngabantu ka Andi dina raraga pikeun numpes begal-begal nu sok ngaganggu ka balarea. Ngarugikeun ka sasama. Sarta nu lain saeutik-saeutik matak musingkeun ka nagara. Kasanggupanana teh lain ngan saukur dina sungut. Tapi prung dijalankeun. Lebak jero nagreg jeung tempat liana nu sakirana sok dipake pamegatan begal-begal. Terus diintip dikulincer. Malah sababaraha kali bentrok jeung karna sakomplotanana. Nu ngajadikeun karna sabatur-batur bubar katawuran. Teu bisa minge deui, terus diburak-balik ku Andi sapara kanca. Nepi ka dina waktu anu sakedeung. Daerah-daerah nu biasana weri teh ayeuna mah jadi aman, taya naon-naon. Tara kabejakeun deui aya begal anu sok ngahadang di jalan-jalan. Puguh we. Pikeun karna sabaturna. Lain deui matak ngajadikeun pugag kalakuan. Nu antukna teu beda we. Lir monyet kena ku sumpit. Dicabut paur disurungkeun nyeri. Rek diheureunan ngan meunang wirangna we. Dituluykeun matak cilaka. Teu mustahil. Dina hiji mangsa mah maranehanana pasti bakal katewak ku Andi sabatur-batur. Kukituna dak we baradami pikeun nangtungkeun sikep satuluyna. Piraku ari kudu terus cicing mah da puguh loba pangabutuh. Nu akhirna karna ngasongkeun saran. Kulantaran ayeuna mah di jalan-jalan geus teu aman, kumaha lamun urang ngadatangan imah-imah tapi urang kanu jauh supaya teu bisa disusul tapak. Oguh we. Pikeun komplotanana teh teu beda we ti monyet dibere sasengked. Jelema jahat dituduhan pijalaneun. Tang tu we atoh. Begituna haget naker sarea ngajawab saur manuk nya tujuan. Ditangtukeun we mimiti nurek dijorag teh lembur nang kapait. Didinya aya toko babah sarta aya bandar areng anu lain leutik-leutik usahana. Nyaeta nu tayalian ti Pa Asmita bapana Gumilar, akina Wijana si Ruyung Kawung. Geus kitu we meureun. Memang maksudna karna hayang mulangkeun ka nyeri ka Nyisari. Akina ayeuna rek dijieun sasaran. Mun nepi kabisa dibinasakeunana teh geus cukup ngarasa sugema. Sarua we jeung males ka nyeri ka jinisna Nyisari. Nya dina hiji peuting bring sararea arindit ka Nangkapait. Nu didatangan teh langsung ka imahna Pa Asmita. Karena mah harita teh sirahna ditutup we kulawan hideung. Anu terus nutup dadana majeplok di gambaran lancah maung keur nangkod dina buleudan ramatna. Di dieu ebreh kumaha hina nistana budi pekartina karna. Lantaran salianti boga maksud rek ngabangsat sarta bari males ka nyari ka kulawargana Nyisari. Oge manehna ngandung maksud nu mandiri. Nyaeta rek ngayakeun reka perdaya pikeun ngadu domba Andi jeung kulawadetna Gumilar. Ku jalan ieu manehna tangtu bakal meunang kauntungan ti ditu ti dieu. Ka pihak Gumilar kalaksanakeun males ka nyeri sakaligus
ku jalan nginjem leungeun batur. Anjog kanu dituju breh we imah Pa Asmita katempoeun. Katempona es nu ning ti seunaker. Sakurilingna poek ukur di hareup we nu rada miang-miang caang. Kasinaran ku cahayana lantera nu guyan gayun hareupeun imah. Digantelkeun kana kawat ngagantung ka tebak angin. Lebat aya nu luncat ka tukangan tangkal kanari anu rajeg sapanjangna jalan. Sidik jelema make papakean bodas. Terus dodongkoan bari katayap lempang kapal lebah imahna Pa Asmita. Breh kabireungeuh nu kerting laliud. Karena nu harita geus aya di hareupeun imahna Pa Asmita, sakilat manehna luncat kana golodog. Kalawan saeutik oge teu nimbulkeun sora. Kalacat manehna katepas heg noong ka jero. Tetela nu di jero imah teh geus jempling. Katempona ukur riem-riem kacaangan ku lantera nu hurungna mereka tetet. Memang biasana lamun rek sare teh lampu taplokna sok diganti ku lantera. Jeng karena luncat deui kaburuan nyamperkeun batur-baturna. Sakali ieu mah teu loba-loba mawa anak buahna ukur Ki Jantra, Bahrowi, Wigena, Jumanta jeung Sudinta. Kawasna bae supaya bisa leuwih rerencepan. Relat karena kadeukeut Wigena heg ngaharewos mere parentah supaya ngabedah bilik dapur. Pok dimarentah ke Bahrowi supaya nyungka janela. Sedeng Ki Jantra jeung nu duaan dititah ngajaraga di tukang. Ngabaturan Wigena bisi nu boga imah ngejat make jalan dapur. Sedeng di hareup mah cukup we dijaga ku manehna sorangan. Ongkoh aya Bahrowi deui digigireun imah teu pati jauh. Rekek sada bilik dituri bertok. Sada cemped disungkal. Sanajan ieu sora-sora teh teu sakumaha tarikna lantaran dilakukeun kalawan ati-ati naker. Tapi pikeun Pa Asmita anu harita memangna kakara lelenyapan. Geus cukup eta sora-sora teh ngabulubus kana ceulina. Nu teu ngengkekeun deui prejat we. Pa Asmita hudang bari ceulina terus dengdek-dengdek we ngadedengekeun. Sada nu nurih bilik jeung nu nyungkah janela. Pa Asmita ngagarentes di jero hatena. Ketugja jantungna geus mimiti motah, sedeng awakna ngeleper kawas nu lilinieun. Heg manehna ngageuingkeun Maesih lalaunan. Puguh we. Lain deui Maesih ngagebegna barangna di bejaan. Ongkoh da memang enya deui kadenge sorana. Kumaha atuh abahna? Moal salah eta mah bangsaan. Maesih ngarewos sarua di pada-pada ngadeg-deg. Ulah gareuwah. Nyumput anggur mah. Itu ka kolong dapur. Pa Asmita bari ngarawel bedogna. Ketayap lempang lalaunan. Bari nungtun Maesih. Nu maksudna rek dibawa ka dapur. Supaya nyumput di kolong. Lantaran dapur teh ngupuk di hanap. Tapi lain deui Pa Asmita jeung Maesih ting raranjugna. Lantaran tetela nu diturih teh bilik dapur. Kukituna ngagentak arasup deui ka jero imah. Sakedapan mah duanana pada sawan kuya ngarasa bingung. Kudu kumaha carana nyalametkeun diri. Bakuna mah pikeun Maesih. Lantaran ari Pa Asmita mah hatena geus nekad. Yen satekah pola rek ngalawan. Moal gampang-gampang serah bongkokan. Kumaha tuh urang teh abahna? Maesih geus ponok pangharepan. Sedengkeun janela geus ngarekek. Kawasna bae cempedna geus beunang disungkal. Ulah gareuwah. Kadinya tah. Pa Asmita bari nuduhkeun kana tukangan lomari jati di juru. Heg kumanehna digeserkeun lalaunan. Nya ari abahna. Maesih bari mencrong ka salakina
pinuh ku rasa melang jeung hariwang. Kan bahaya abah mah. Sugan we bangsa teh. Teu loba baturna. Pak Asmita bari nyurungkeun maesti sinang muliweud ka tukangan lomari. Geus kitu, heg lomari teh diiserkeun deui. Sarta pes bae lampu lantera teh dipareuman. Katayap Pak Asmita kaanggon nyokot angel. Katayap deui nyampeurkeun panto. Retrek, tulak panto dibuka lalaunan. Bangsat! Tulung! Tulung! Aya bangsat! Tulung! Pak Asmita ngagorowok. Brai manehna mukakeun panto. Kalawang we anggal teh dibalangkeun kaluar, dituturkeun ku badan manehanana anu ngabelesat kaluar, bari ngabar bedog. Ontong kegorowokan Asmita. Karena bari ngagentak luncat, sarta nyabetkeun bedogna kanu keur ngabelesat di luar. Ceres. Brah we. Angel nu dibalangkeun ku Pak Asmita teh beulah dua dihanca ku seseukeut bedog karna. Sedeng kapukna lumayan, mani rabeng amuradul. Teu gagabah deuleu. Hayang ngaragap si Asmita mah. Pak Asmita bari nyabetkeun bedogna. Hatena ngarasa kaget oge. Lantaran jelema nu ngahanca anggelna teh bet make nyaho kana ngaranna sagala. Sedeng ari manehna mah boro-boro make nyaho saha-sahana. Eukeur mah beungeutna diteregos ku lamak hideung, turug-turug sorana oge teu apal. Pinter oge si Asmita teh. Tapi ulah waka gede hate. Ayeuna oge pasti nyawa sia pasti bakal leupas tina kurunganana. Karena bari ngagentak ngagilek malik. Jong ngahembatkeun bedogna rek mapas beuheung. Rampes beraya ari wasa mah. Kaula mah ngabogaan umur ngan saukur diukur. Ngabogaan napas ngan darma di alas. Aya nu ngatur sarta aya nu miara. Di idinan mah kudu boga. Nyampek teh teuing. Pak Asmita bari ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Korebat. Bedogna ngaheat dihanap rek dipake ngababad cangkeng lawan. Denges oge kunyuk pikun teh. Karena ngagak-gak bari ngagentak ngagilek. Sarta ngarempodkeun badana. Hiu nyabetkeun bedogna. Trang. Dua bedog diadu ngadatangkeun seuneu ngaburicak. Tetela dina ngadu tanaga mah Pak Asmita teh memang geus jauh tinggaleunnana. Manehna nepi ka nyangeyeng kasurungkeun ku tanaga bedog lawan. Hal ieu teh memangna cukup dikanyahokeun ku karna. Sakilat manehna luncat bari nyabetkeun di bedogna kana sirah. Tumrapna ka Pak Asmita. Rada ngarinyap oge, mireungeuh gerakan lawan nu memang lain lalaurakeunun. Manehna ayeuna teu gana-gana wani nakis ku bedog, lantaran tadi oge geus karasa kumaha kahebatanana tanaga nu jadi lawan. Kokituna ngagentak manehna ngaragrageun awakna, bari satekah pola nyabetkeun bedogna kana babajeg. Orok kaya. Karena sakilat ngarobah gerakan bedogna dipake nakis. Trak. Dua bedog diadu deui. Bareng jeung nguduk-purukna Pak Asmita nu bener-bener eleh tanaga. Bedog karena geus ngahiuk rek ngahanca beuheung. Sanajan bari ngalenyap, tapi Pak Asmita ngagentak ngagunakeun gerakan gorentel monyet. Hiu, ceres. Bedogna ayeuna mah teu bisa dikepeskeun kudu jadi lawana. Kalawan satarikna ngahanca kana babajegna. Akhirna karena ngajauh ka tukang, bari sukuna engke-engkean. Tapi mata kagetna teh sakecelak ge daya getih nu kaluar. Sarta babajegna tetep we teu ceceh teu bocal. Padahal sidik pisan bedog teh ngagabres sarta ngagetrukkeun kana tulang. Hal ieu teh saeutik mata ngadatangkeun ka kaget pikeun Pak Asmita mah teu kaharti saeutik-eutik acan.
Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.